Hmm. Rutinitas wih nabeuh teh kieu. Teu naon apa di ieu. Tuh, angin naon eta teh molto? Oh, pewangi biar harum. Iya. Ini dua ucret ah. Oh, paya haneut. Oh. Disikat heula cenah. Nu kitu teh naon namina teh ah? Eta teh kan acuk udah namina naon? Tebeg. Oh. Jadi kan aitosna beuh mah kalotor nya nya. Nya dibersihan tuh. Tebeg. Oh. Aduh. Oh iya sok. Sok ngobrol. Ngobrol atuh. Sok. Tuh. Usrak-usrak we. Pamingguina beuh mah eta pamiti di kosokan kumaha? Tah gitu. Aing bau jorok gitu teh. Oh jorok. Embah bau Kesang ya emangnya? kesang bak rupanya itu. Oh nya. Eta lak dari. Pas sorting ka ketua GBI. Tah, leres. Tah ieu teh naon namina teh mah? Bak. Bak. Oh. Tuh, sikat. Jantan ke pas begitu bade nabeuh deui teh sarareungit kantun nganggo nya. Era tah ieu teh jantan tukang kuda api. Antara sama aja nih. Jual masih mantes. Itu nama. 1000 nama. Ya, naruh. Belum. Belum pakaian ganti di atuh. Atur. Sikatan. Namanya nabeuh ti mana, Mang? Di Sapan. Oh, di Sapan. Aduh. Iya. Mana Mang itu ya? Di mana? Nya, Mang, pesan acukna ti mana, Mang? Di Cibodas. Oh, ayahnya di nu ada melan acuk, Mang. Sasetel biasana sabaraha tuh? Oh. Iya sehuna. Tah, sabaraha ieu paketu? Sasetel hiji kuda teh acuk mah. Ya, kumaha polana. Oh, kumaha polana. Ya, anu kieu mah paling 28. Oh, 28. Tapi sanes 28 200 80 sanesnya, tapi 2.800.000. Yes. Oh iya. Ini mah mesin acuk 20.000. Ai kuda mah nya awisnya. Beres. Oh, rutinitas. Kan enggak bisa gini kan. Dia nak kompor. Nya atuh sukrek. Tonton dong. Tongton dong, komo di dia aya wifi. Nya.
Eta naon? Namina songkok. Oh, Mahkota. Mahkota. kopiah we nya. Nah, eta tuh kepus. Kalau di pasar kepus. Push. Juga ramai juga. Nah, eta mah cincinanya. Gelang. Oh, gelang. Oh, nyanya. Dah tegaduh jari-jari. Kuda mah. Gelang. Iya. Terus disimpan di dia. Aya teh naon namina? Kongkorong? Dada. Oh, dada. Pokoknya mah di atas diacukan mah nya karara resep we kuda. Pokoknya mah setiap uih nabeut teh pasti dibersihan langsung banyak. Langsung dilapan. Disetrap. Da joroknya. Nya. Disetrap kan di poe. Apa? Nya. Alhamdulillah berarti nya. Ama rajin we nya. Nah, perhatian dilarang meniru atau menjiplak motif ukuran busana kuda rengong tanpa seizin perancang. Wes, mantap. Mantap. Berarti nya motif itu teh ngan eta hiji-hijina berarti mah. Oh, seueur tapi perancangna eta keneh gitu. Oh. Oh. Terakhir apa? Oh, bersihan. Ini disikat, dilap. Kanggo sasi ayeuna mah pinuh. Ieu na teh Pak, si jobna teh. Lumayan. Lumayannya. Alhamdulillah. Untungnya teh tadi pas demon teu jara blognya banyak. Oh, pami jara blog mah tuh aduh. Tipu. Heru tadi sekisu. Apa lu? Kurang komen nggak males nih. Viral itu kan viral ini. Tuh. Alhamdulillah nya parantos rengse.
tinggal ngopi. Mantap. Mantap. Nah, Kata-kata buat hari Minggu, alhamdulillah bersyukur dapat rezeki pokoknya mah. alhamdulillah. Hatur nuhun pisan Anya. Iya. Tutup pula tuh kumaha? Wassalamualaikum cik. Ngadangu ieu ti Sewu. Ditutup wabil topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al